Endul. Alim. Kunaon ujug-ujug alim. Izin itu ku rerencangan. Nya, Salam heula. Endul izin ku rencangan, Mak. Ih, nah sok terwantar. Biasa ge nul tara kitu aya naon? Endul teh sieun teu ditang tayungan ku pangeran, Mak. Teu kenging kitu. Hayu urang sampuraseun heula. Engke ku emak diwartosan kumaha carana ameh teu sieun. Endul teh teu pede, Mak. Ayo sareng-sareng emak. Sok. Hiji dua tilu. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng emak. Wilujeng tepang deui sareng Endul oge. Tah geuning wantun. Nya. Tah nya. Tadi saur Endul teh sieun. Nya, Mak. Sieun teu ditang tayungan. Nya. Eta teh emutan anu lepat upami kitu. Lepat, Mak. Mohon. Aduh. Apan urang teh gaduh Gusti. Anu salami mak ngaraksa ka urang. Nu hilap tadi henteu ngadoa heula, Mak. Tah paingan atuh nu mawi ti aya namanya upami urang bade midamel naon wae ulah hilap kedah ngadoa heula ka Gusti. Urang kedah yakin yen Gusti teh pasti ngaraksa ka urang. Ngaraksa ka urang. Nya nang tayungan ka urang. Mak, ari ngaraksa teh naon maksudna? Ngaraksa teh ngajagi urang. Ngajaga. Nya ngajaga janten Ari nang tayungan. nyalindungan. Nang tayungan teh janten upami Endul nuju di jalan, nuju di bumi, nuju bobo, nuju ka kebon. Gusti mah tetep nang tayungan ka Endul nyarengan ka Endul. Tah nu mawi ulah hilap. Tadi saur Endul oge kumargi hilapna nada jadi weh Endul sieun. Tah eta kedah dipidamel teras kumargi kedah emut yen Gusti teh teras ngaraksa ka urang. Tah sanes bade barang damel wungkul. Urang kedah emut ka Gusti teh. Dina sagala rupi perkawis oge urang kedah emut yen Gusti teh kuninga Gusti merhatoskeun ka Endul. Tah kade ulah ari bade angkat da ngarah di tang tayungan ame ngadoa da bade ngabohong karena rencangan hilap ka Gusti teu kenging. Supados naon upami bade ngabohong kedah emut ka Gusti? Supados henteu ngabohong. Tah leres kumargi. Kumargi Gusti mah maha uninga. Tah eta pisan janten upami urang bade midamel naon wae kedah tetep emut yen Gusti nyarengan, Gusti ngaraksa, Gusti uninga kana naon rupi anu dipidamel ku urang. Aya hiji pangalaman hiji jalmi anu nuju kasusahan anjeunna teh nanada ka Gusti, aduh Gusti tulungan abdi. Namina teh Fanny Crosby pami telepatnya. Urang mana mah? Urang mana? Urang luar negeri eta mah hiji carios teh nya hiji mangsa anjeunna teh nuju kenging kararepet kenging kasusah nya anjeunna teh nanada ka Gusti peryogi aya ka peryogian. Nah dan nalika anjeunna nanada eta dibayar diwaler kontan sanes dibayar kontannya da sametan upami dibayar kontan mah diwaler ku Gusti panedana dicumponan ka peryogianana harita keneh dugikeun ka anjeunna teh ngabagikeun pangalaman hirupna sareng Gusti ngalangkungan lagu nya laguna teh nyaeta sapanjang kahirupanana Gusti tetep nyarengan anjeunna tetep emut. Abi terang Fanny Crosby teh anu lolom mah anu lolom. Anu sok ngadamel lagu. Tah eta sok sanaos kaayaanana sapertos kitu tapi kan Gusti mah henteu ngantunkeun. Tetep ngaraksa anjeunna, tetep nampi berkah ti Gusti, panyarengan Gusti. Tah ayeuna Endul oge teu kenging sieun, teu kenging salempang nya. Janten upami di piwarang teh alim Endul mah sieun entongkeun ka kebon kacai ge kadang-kadang sieun aya jurig nya mah. Tah eta teh kedah lepat kedah emut da Gusti mah aya, Gusti mah ngaraksa, Gusti mah nyarengan
janten upami urang bade barang damel di piwarang boh bade di piwarang ku emak ku abah di piwarang naon bae atanapi bade midamel naon wae tugas sakola kedah tetep emut aya Gusti anu nang tayungan. Mama, nya ieu entu sakedap deui bade belajar online, nya bade CF, nya bade belajar tatap muka ka sakola deui. tah Dul teh sieun ku Covid. kedah naneda da Gusti mah uningaeun naon rupi anu baris kajantenan ka diri urang tetep percanten yen Gusti baris nang tayungan sareng nyarengan ka urang tah kitunya janten nul bade sakola Bade tatap muka terbatas. tah kedah ngadoa heula sumerah diri ka Gusti wios Gusti anu nang tayungan ka nul tah kitunya. Aduh. Ayo warasana rencangan oge nya upami bade sakola ulah sieun sadayana kedah tetep ngadoa ka Gusti supados Gusti anu nang tayungan sadayana nya. Dan hartosna Gusti mah pasti ngajaga Nah. oge nang tayungan ka urang sadaya. Sadaya tah eta leres Jadi pisan. ulah hariwang, ulah salempang mah. Tah eta kedah tetep yakin yen Gusti nyarengan ka urang. Amin. Ya amin. Hayu atuh. Ya ayo Pada sakola. Dulu teh hayong meser tas anu enggal kanggo sakola tatap muka. Nya Yuk. ngadoa heula engke nya Nya. urang meser. Nya, Mak. Hayu. Marangga sadayana. Si. Ayo mah.